Kang, udah buka. Kan tunggu-tunggu. Kan ada. Eta mah ajan asar. Ajan asar. Atau mirip jasa. Di jam sakieu buka can bogana naon dia. Nu jualan eueuh lalipur. Kantong kempes. Kamana ya komengnya? Nyaran komeng heula ah. Bang, kalau komeng tuh. Nyaho bah, boro-boro mikiran komeng, urang ya pusing ojek rehe. Yang rame mah teh dangdut. Ojek yang rame mah. Panggis di lockdown dangdut mah. Oh. Tanya komeng tuh. Nyaho lah kaditu lah pusing urang lah, ulah deket urang. Ah, mah teu budak. Stres buah. Stres mah aing malaya di dieu. Di pasar meureun. Geus lah, tanya mah. Ngabur aing. Orang stres deh. Lihat dia aing lah. Juga na ibu bonangan ya. Pusing aing tadi anu pilakeun stres. Sararpi mati mentang-mentang di lockdown ya. Kudu ke belang mana ya nyaran ojeknya. Oh jiji acan ojek geus teu beuki ka duit meureun ieu mah. Aduh kan ka ditu ah. Kemana si Abah? Dewa, nyaran komeng. Puasa raya amat ya. Kemarin jelema ya. Malolor kene meureun. Nun eueuh. Biasana jeung Abah ya urang ka dieu. Eueuh. HP pulsaan deui. Puyeng lah. Assalamualaikum. Ya Abah. Non, Bah. Nangan siapa di tadi geus. Buat jelema stres kok yang ditanya. Naon nangan urang bae. Nyer pambukaan urang. Biar pangbukaan. Pambukaan. Oh, mau puasa. Ya, nyido. Tuh. Nyidu doang mah teu kaciri, Bah. Berarti puasa mun nyido. Atuh tadi ge urang nyiduh, Bah. Puasa kan? Ento. Nah, Nyiduh mie, nyiduh kopi, nyiduh teh. heuleung sia mah. Atuh eta mah lain nyiduh. Nyeduh. Aing nyaran sia ge nyaran pambukaan. Oh, urang nu lempang gitu. Oh, pangnyarankeun urang. Pangnyarankeun itu pambukaan. Mana tuh duitna? Ke ATM lah, gesek. Ayo guys, urang nangannya. Lah kepeng. Dasar budak heuleung. Atuh masa
nyiduh kopi, nyiduh mie, nyiduh teh manis. Babadagna. Ah, kacau. Udah kos gitu. Tadi tandangan pembukaan naonnya. Lah pokoknya pembukaan deh lah. Waduh. Wah, kayaknya itu tuh ojek tuh. Wah, aku samperin dah. Bang, ojek bukan bang? Ayo. Kebeneran ya, kersepik ya. Pada duit bang. Bocah. Buset, mahal amat tadinya doang dan tuh. Elah. Bang, Bang, ojek apa bang, sih lu, ojek. ojek? Penting jasa itu. Beraduit. Tandangan pembukaan. Gocap nih, buruan nih. Gocap. Buruan. Cepet jam. Jadi. Kan gua duluan gua. Cepet jam urang mah. Tuh, parah bener bang. Gimana ini? Alah. Iya, iya. Bener nih, kacau nih urusan nih. Ayo, oi. Ah. Waduh. Kagak kan ada urusan. Ojek matre, brengsek ah. Kamana yuk komeng ha? Kabel amat sih. Tah mulai pangbukaan doang deh. Dasar budak kos kita. Ges, urang turun di dia. Di dia. Heeh. Itu. Bang, urang aduh. Neng. Monang yo. Kabel amat sih. Naik ojek, Atuh, sawah lempang urang. Naik ojek mah atuh kudu masa kedeung kecuali naik kuman. Dah, pembukaana urang ngomong bae. Tah. Action. Tah. Iya pembukaan Abah. Aduh, Meng. Atuh ieu mah lain pangbukaan anu ku yang dimaksud. Pan ieu ge pembukaan, Bah. Pangbukaan naon? Atuh Abah nyebutna pembukaan doang. Atuh ieu mah pembukaan ya baud. Ieu umur sagala ieu gegep jeung Aing mah. Budak, jeung kos kitu.